jangankan sadaya-daya penak sareng ieu dua jami anu nuju ka Talangsara sok sanaos di perjalanan teh seueur gangguan aya kajadian makhluk anu hese di ungkulanana mung ieu we jami tulunganeun bulan nuju prihatin ieu teh nuju ka dungsang aduh teh Gusti Prabu sawah oge 4 hektar teu kaala ku abdi teu kaala henteu nah nya ku bature di alana ge dan nu batur tong ngabodor era tingali raja anu sakitu agungna ngaran maneh teh saha cepot kan abdi dawala hapunten teh kadungsang-dungsang abdi teh milarian pun bapa abdi teh milarian pun bapa maklum ayeuna usum banjir da pun bapa teh asana ahli renang bilih ka bawa palid gitu we sisi walungan teh kulan di approve saha bapak maneh teh aing ngaranna mah Semar kulan Semar Senin wetona teh kayak Kemis Jumaah itu daulah kayak orang tanyakan heula ka bapak jigitu kabodor wae sih mah kitu bulan hayang panggih jeung bapak maneh kandenan kan lamun maneh hayang panggih jeung bapak maneh daek digawe di dieu engke dituduhkeun ku kaula janji kaula dah di dameuna da puguh abdi mah sakola ge henteu bulan teu aya keahlian abdi mah kapungkur abdi teh kantos abdi teh dipilih jadi lurah aya pemilihan lurah bulan tong boro deungeun dulu abdi oge nyolokna teh ka bature meunang mah henteu da kalau teuing umurna abdina ngaranna teh Semar kulan